jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih dasar wali numerena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah ya bae wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna sabaraha kiai sapetingna 1000 Bah Ahmad 1000 sabare baca 1000 dibaca kunyana 1000 Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus dibaca kunyana saeuting 1000 salila 113 poe mun dibikeun ka urang dieu olab asana moal kuat urang dieu Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya teu hayang teh teu hayang sama sekali bebeja deui ka kiaina kiai kula kuari mah teu hayang ge sabarna makana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe kula bogoh jasa ka awewe lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup eueuh deui harepan teh ewal teh eta oh jadi sia bogoh jasa ye wiridkeun nya naon innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta keneh eta deui udah emang wiridana ngau loba omong sia mah dibere wiridan si kos kitu ayo geus tujukeun ku sia tujukeun punya bismillahirrahmanirrahim amruhu idza arada syai'an yaqula lahu subhanalladzi biyadihi malakutu syai'in tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doang dak dumadak nyana teh hampang awak begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah hiber aing anu nembak moal cenah ieu ieu mah pluk datang ke Mekah aing datang ke Mekah wiridan ieu masyaallah terus tawaf aing keur tawaf awewe teh awewe anu kunyana dipake ka hayang aya keur tawaf deui iya oranganan tumpuan hatiku ada di sini jagan jangan langsung tawaf beres tawaf teh beres tawaf ngobrol neng aing neng ieu bisa ka dieu kumaha bisa ka dieu kula mah wiridan tisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu wiridanna naon innama amruhu idza rasaina yaqul ai kakak sarua aing ge wiridan ieu wiridan bisa jadi koski ka hiji nomor kadua na ieu nomor kadua apan kakak teh ieu sebenarnya bogoh jasa ka neng dibere wiridanana eta sarua tah dibere idama amru idza rasain ayqalakum fayakun deui jadi kakak teh pan bogoh ka neng dititangga wiridana eta pugu kula ge bogoh ka kakak aju dibere na wiridana eta aju geus kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan aing ge sarua cek nya sia di hareupeun aing so amat aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah oh haraj asapan eta wiridan nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah Pak jadi resep ka Allah masyaallah oh hara gas
caritana manehanana langsung bae ibadah sanggeusna ibadah balik. Ieu mah carita lain orang Indonesia, carita orang Baghdad. Barang datang ke Baghdad mau tidak mau ku kolotna ditikahkeun. Sia aja geus aya umur pan masantren geus lila. Aing nyaho ilmu sia geus rada ayaan, alhamdulillah aing boga anak boga ilmu sia. Aing nyaho bahwa sia teh ditaluturkeun ku jelema nu hayang ngaji ka sia ngan aing mah ieu cek indungna can punah can lantis lamun sia can kawin ku aing sia dikawinkeun. Tuh pilihan abah pilihan ibu mangga abdi pokona dek nurut jasa akhirnya dikawinkeun. Awewe pan lamun dikawinkeun wedakna kandal jasa beuh luar biasa eta pipi ku herang-herang teu nyaho jero nama kos kumaha nu penting mah herang bae geus kutuna ge kutu geus teu wani sireum si Soledat aya sireum ge ka dieu hajut si Soledat ngobrol jeung babaturan aing teu sanggup ti Soledat cek heuh aing ge sarua rapih jasa kacaritakeun mah dikawinkeun bae geus dikawinkeun ramean magrib selesai isya salakina mantes di masjid pamajikanana kacai beres kacai dikumbah nyana salat isya beres salat isya langsung ka kamar berbaring salakina asup ka kamar biasa endek malam pertama barang dideuleu ku salakina beda beungeutna jeung tadi beurang. Tadi beurang mah ku lesang-lesang teuing barang dideuleu di kamar bopeng. Bolode bopeng mah. Ieu mah beak ieu mah buak bopeng. Bopeng kabeh we sabeget bopeng. Bolode deus go gede cinggir. Cek nyana teh salah teh si dedegan aing ge. Jadi tadi mah ku geulis teh ya. Ima bopeng langsung pemajikanana Noel ka salakina biasa Noel biasa bae cak salakina teneng hampuranya kunaon ka kamar rada kurang deuleu jadi teu peti ka deuleu nanaon ge remeng-remeng hampuranya bungaheun jasa tah pemajikanana berarti aing bopeng teu ka deuleu ye bungaheun jasa alhamdulillah cek majikanana beuki pede bae jangan di hareupeun salaki tadi teh berada ditutup-tutup barang ngadenge salaki kurang deuleu atuh diemrak-emrak teu kadeuleuan ieu isuk biasa ngobrol isukna biasa ngobrol terus ngobrol deui kak ai kakak kurang deuleu teh emang tikeur ieu apa kakara kuari-kuari ngadadak cek nyana ieu mah teu ngadadak ajuk kieu kakak ieu masyaallah jakna teh geus kieu berhenti gustina atulah ka geus nemah bae sebulan 2 bulan setahun tapi nyana dirahasiakeun bae ari maca Quran mah maca kitab jangan teu buta ieu tapi ka pamajikan mah asal deukeut bae ka pamajikan bubutaan malah leumpang ge mentara dari tungtun ka pamajikan mentara dari tungtun mitohana ge mitohana ngomong eta salaki sia emang sebenarnya rada kurang deuleu tan heueuh bah nyana rada kurang deuleu tikeur ieu apa anyar pas kawin be bah kurang deuleu teu ka deuleu atuh sia bopeng sia teu ka deuleu can nyorang neuleu ka kula ge encan nyorang nyana ngomong-ngomong teu beungeut bopeng berarti teu ka deuleu bah ieu salamet ieu anak abah cek cenah salamet geus bae terus datang ke boga anak 1, 2, 3, 4, 5 loba anakan tapi tetep bopeng tinggal bopeng tetep anakan benes loba. Nah nu jadi masalah kunaon ieu lalaki diangkat ku Gusti Allah nu tatadina sakadar ahli ibadah naik jadi pangkat solihin begitu terus manehanana nutupan ka pamajikanana diangkat deui jadi wali Allah ulah sambarangan eta teh ngabungakeun pamajikan lain kudu ku duit ngabungakeun pamajikan teh lain kudu dibantuan ku tanaga
ieu tah nutupan ka izin pamajikan ti kawin datang ka anak baranakan nyana tetep bae ngakuna kurang deuleu ku sebab nyana mipindingan ka izin pamajikan haju ditutupan ku salakina diangkat jadi wali Allah. Beuh eta pohara jasa kuat jasa eta santri kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, boga pamajikan bopeng tetep bae cek nyana lah ieu geus nasib di Gusti Allah dek dipimpiningan bae dek ditutupan diangkat jadi wali. Tah lamun ente yang jadi wali kawin kanu jore asana ye saminggu ge ditolak ku sia eta tutupan pamajikan lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi ditaekeun deui ku Gusti Allah, taekeun deui ku Gusti Allah. Bahkan indung bapa nama nyarita sia eta boga pamajikan betah alhamdulillah bah aja ieu moal dikukukeun moal ditanya moal hayang kawin jeung nu sejen moal bah kunaon emang kieu bah lantaran ieu kula mah hirup di dunia teh moal kebal jasa abah ibu kula moal karebal isuk pageto bakal balik ka Allah nu dipikiran teh engke lain kuari lah sapira dunia kunaon eta bisa kos kitu hatena bersih jasa datang ke pamajikan gitu nyahueun tah bahwa salaki teh asli dapat teu kurang deuleu teu nyahueun lantaran mipindingan pamajikan diangkat jadi wali. Ya Allah ya Rabbi tuh lamun kula ulun urang nyaritakeun dongeng-dongeng kos kitu tah nya babari orang jadi wali teh babari. Mun urang pamajikan kebenaran hideung ulah disebutkeun hideung ulah urang dikawinkeun menang kolot ieu pamajikan urang hideung sarua jeung kasrol lah kira-kira gitu teh hideung tetep bae urang teh ka pamajikan beus ya ku putih-putih teuing geus ngomong dua mah kok kitu bang emi pindingan. Ya Allah ya Rabbi karim eta nomor hiji. Nomor kedua Imam Syafi'i boga murid senggeus tamanehanana bisa ngaji pohara jasa nya kasep nya bisa ngaji pan di Mesir maka rasep beda jeung di korelet di dieu di Mesir mah neangan anu jore neangan anu henteu geulis moal aya di dieu mah neangan nu geulis ese di Mesir mah gareulis jelema nyahona geulis lain dedeulean kula ieu bae nu kolot nya Noel deui panjana ilu ke Mesir Noel kiai geulis amat berarti dedeuleuna abnormal terlalu ai kolot aju neuleun geulis papan blon teh mah berarti kan geus teu normal. Nah ieu Imam Syafi'i boga murid naon gitu pinter jasa ai prak dikawinkeun ku indung bapana jore jasa Masya Allah. Mun potongan bangsa urang mah geus moal anakan setrum setrum tapi nyana mah terus bae dilaksanakeun bae teu perkawinan dibawa ka imah babaturanna ngomong eta saha pamajikannya sia teu salah deuleu lain si aing mah ka kasep sia jeung pinter sia kok boga pamajikan jore amat lain sut-sut situng aing mah nanya eta kunaon sih kusit aing boga pamajikan jore kahareupna 10-20 tahun kahareup bakal berahasia tinggi dah rahasia naon ye deleukeun ku sia ge deleukeun sia boga pamajikan geulis aing boga pamajikan jore tapi aing geus nyaho dihareup bakal aya istimewa coba buktikeun bener bae 10 tahun 20 tahun hiji anakna kabeh jara di kiai. Nomor kedua karangan-karanganana loba jasa nyana ngomong berkat pamajikan jore aing bisa ngarang kitab sebab aing teu betah di kamar jadi aing ngarang bae aing lah daripada dia ke pamajikan apek nya mending ngarang aing jadi iya teh cenah boga anak eta mah dibujeng enggalna bae cek nya kucrek geus beres tuh aing teh kuari itu rahasiana barang 20-30 tahun kapanggih deui jeung babaturanana
ari eta kitab anu dur toko kitab karangan sa alhamdulillah karangan Simkuring ai itu anak anu nyeun pasantren di itu di ditu eta anak kaula alhamdulillah masyaallah rahasiana naon si eta bisa boga anak jadi di kiai haju karangan loba rahasiana pamajikan jore jadi aing geus teu betah jasa aing mah di kamar teh teu betah neule irung ya irung kos kitu mata kos kitu aju ieu sungut jebleh kitu pan nah aing rahasiana kulantaran teu betah pake nganalar pake ieu ngarang tah kitab karangan-karangan aing loba eta teh berkat pamajikan aing jore tuh nu mantak di jero kateungeunah aya rahmat Allah geus lamun urang boga pamajikan jore asana ieu ye anu ngamotivasi ka aing bakal jadi wali aing tungtung nama ka pamajikan teu bogoh jadi wali henteu urang mah rugi 12 we tungtung nama nu jelas mah disadari ku Gusti Allah disadari ku urang nah ieu maksudna kumaha hate urang lamun geus bersih neuleuna naon bakal akur neuleun nu kasep ciptaan Allah neuleun nu geulis ciptaan Allah neuleun nu jore ciptaan Allah neuleun nu kumaha bage ciptaan Allah urang bersihkeun ge hate urang satungtung urang dibere umur ku Gusti Allah pake dumadeheus ka Gusti Allah abeh urang ibadah mantep ka Gusti Allah urang geus jelas masjid mah teh kurang bersih maningan ngabersihan hate urang yu urang babarengan di mana kiai ngabersihan hate moal aya di sakolahan mah ngabersihan hate mah ayana di pondok-pondok pesantren salafi ai kitu pondok pesantren modern salah teu salah sama sekali jang perbandingan majeng kemajuan negara tetap kudu aya pondok pesantren modern ketika orang endek nyaritakeun ka Allah ngabersihan batin saha bae di mana bae dunia urusanana pasti kembali ke pesantren salaf endek kumaha bae ge kurang kumaha kimu pasir nyana di jurusan hukum ketika hayang kapanggih jeung Allah mah nyana tetep bae ka salafi di Garut aya seorang hakim deket ke pesantren gurukula didinya manehanana eureun jadi hakimna kurang kumaha hebatna manehanana kunaon endek ka Allah horenganan teu bisa make jalan eta kuda boga guru bahasa Inggris baheula kungsi lalagaan belajar bahasa Inggris nyana di Universitas Bandung ngaguruan Pak Aam ngaranna ngan kula mah haju dipicen teh bahasa Inggris ngan nyahona ngan hiji doang I love you doang hiji doang eta mah teu dileungit-leungitkeun antum asal anu gelis I love you say eta mah eta tadi leungit teh mah nah eta kumaha ketika nyana asup ka pondok pesantren nyaritakeun tentang ibadah kunyana ditinggalkeun profesi nyana sebagai guru bahasa Inggris di Universitas Bandung nyana eureun kabeh ge kembalina tetep ka pesantren salaf teu jore pesantren modern jang perbandingan jeung kemajuan ketika endek ka Allah tetep ka pesantren salaf babarengan yu urang masing-masing ngabersihan batin jang menuju ka alam akhirat sebab di henteu teh ge urang bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal ditanya sabaraha taun hirup dipake naon ta umur dibere harta digunakeun naon tah harta dibere gagah pake naon tah gagah dan lain-lain sebagainya bakal ditanya mun urang geus bersih hate sakumaha tadi kawin jeung nu jore ge betah bae kawin jeung nu teu bogoh ge betah bae malah diangkat ku Allah pangkat urang ngan aing ngahaja-hajana ngan nu jore mah tetep ulah eta mah geus kitu bae ti Gusti Allah na mun urang dikawinkeun kabeneran teu bogoh teruskeun kula boga dongeng hiji deui aya santri abah kawinlah jeung hiji awewe nang kolot teu bogoh barang geus teu bogoh cak abah teh teruskeun bae eta mah mustika ti kolot akhirnya diteruskeun santri loba kabelah dieuna nyana teh teu bogoh jasa abah pan geus eueuh lah cek nyana ja guru geus eueuh ieu lah aing dikawin deui lah cek nyana neangan deui nu herang aing nu bogoh ya aing teu bogoh masalahna teu bogoh padahal mah anakan terus aing nangan nu bogoh lah neangan nu bogoh aya kapanggih babari atuh jajaman kuari ieu pamajikan nu itu na ditolak acak-acakan rumah tangga pikirannya na aing bisa nyeun pondok pesantren
babari lah ai jeung nu bogoh mangeunaheun kawinlah jeung nu bogoh ternyata teu bisa dibawa ngaji acak-acakan datang ka kuari santri eueuh ngaji nu nuturkeun eueuh pamajikan itu nangis maot kuari teh rahasiaan tanya anu mentak ulah naon kitu ngaranna bangga ku kasep ulah bangga ku geulis lantaran eta mah sakadar sifat urang boga pamajikan geulis tapi teu bisa dia pake diajak ibadah nyeri hate makan hati kuari mah maningan boga pamajikan urang Lampung galak geulis galak atawa urang Brebes hideung ngan bager maning mana coba maning mana ayo tuh sekali deh Lampung nya putih nya gelis tapi galak ai urang Brebes nya hideung nya beke tapi bager maning mana ayo tuh bisa gak jawab sih aja esek kajian kuku wage itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina malam ieu pengajian nomor kahiji tasyakur bahwa masjid ieu geus rampung sakieu ayana istilah di zaman Pak Harto mah ieu gunting pita atawa walimatul waqiroh alhamdulillahirabbil alamin pencet knopna ngiung lain nguing emang biasanya nguing pan lantaran aya duit golkaran ngiung selesai guntingna geus teu kudu make gunting ya guntingna geus saper gunting besi atuh kudu make arit ge cukup ya mah geus ai ban-ban Pak Harto mah make gunting guntingna gunting emas beres acara guntingna dibikeun ka Pak Harto kan mantep ai kuari mah make gunting aja dibikeun ka kula jangan naon gunting kos kitu ieu teu kudu geus alhamdulillah. Nomor kedua ingat bahwa Kangjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yakni masjid berarti masjid perlambang secara zahirna bentuk masjid horenganan secara batinna jang menuju wusul ilallah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali emang teu kagambar kalakuan-kalakuan orang tuh kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh kaduhu gambarkeun di jero hati iyalah calon surga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan geus teh dua nomor katiluna al azwal tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus aing mah moal beres. Nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geulieu mah pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing goreng tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah mah kos kitu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana sok mau jablay bae ku aing kadang cikupak suka panggil sia eta kos sia mah ku henteu atuh kan teu kumaha atuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh keur ieu mah aing pandagang limbah kuku mage ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tah mah nu kos kitu mah ai sia ge maksud mah jablay bae aing pan nyaho beus ge mah kalian tikidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogaan aing na ieu teh daek gudang goblok jadi wao bae teh jadi alif
Aduh kumaha eta ge lain tobat mah nu kos kitu tobat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah. Ini macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu saya keur ieu kudu mau jablay bekol kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram dan teu hayang nu buat ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede orang Mesir teu hayang aing mah teh geuning hayang nu hideung jeung orang negro teu hayang komo ka nu hideung aing mah bukan dek hideung dek putih dek geulis dek teu geulis dek jangkung dek pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah menang ridho Allah aing tobat ka hayang eta bener coba bawakeun ke urang dibawakeun ke urang si Sarini kadinya ye caknya lumayan oke we ya masih kena dikit toilan kene mas goblok tuh mah tuh kos gitu tobat teu opat karak atta jelas sama tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun gaban oh mah tobat wali deui tobat ada jeri wah sakampung nyaut kabeh aduh tobat wali deui borosot we kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat sama kos kitu mah aduh eta mantek sama ngaranna tobat sambal betul lada giliran we jengkol deui ngada hari bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu jauh sepeda leutik kan baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibu tobatan kurang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh ka deuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make
make aturan syariat. Teu kudu teh batu jeung masing-masing. Teu meunang di deuleu. Jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu diarep jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mapan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebelahna pada ngaran tangan teh kos kitu ngaranna ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanrek neuleuh. Nah, si ada mata, si ada celi, kada irung, kada lisan, kada leungeun, rugap-ragap, kada lengkah, loir. Di samping eta wuduna, bener, salat bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kumaha urusanana urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizkina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungin ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal bage ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong moal dahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar di teh loba kene geus kana ditu loba kene. Aduh, namun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Teu keyakinan kayak gitu. Ya Allah, Masya Allah. Saya tuh boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudnya iya teh mah bersyariat we, ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ka satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hada min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam enak aduh dulur kula tabrakan aja bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah menit nginjem kadanan menta tah aya di aing ka karak eta ku aing katarima 10 juta bawa geus Gusti hebat kan
cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakal balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah Wari urang nobatan Gusti abdi teh boga keyakinan teh geuningan nepes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek peristian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak dipeting barang udang poek dekacai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan dah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani tobat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangen ku anak incur we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan tisan garana encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asih amin peuheur pahit rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes itu nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi padahal memata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lenah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana uraian-uraian kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana
tapi ku abdi teh dipake ngadekeun teh sakahayang abdi be jadi aku teh cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sebenarnya mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 aya teh dibalik datang ka ayeuna teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi cili abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna Gusti tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh ajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti Maha Uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan dosa hampura Gusti mun eta hadeun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman Gusti teh hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik tobat teh datang ka ceurik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik nyencerikan dosa encan urang paling ngecerik ceurik aja ku bisa kurang ceurik sedih anak loba itu bukan duit makanya ngikeren ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana kumaha nu kitu dijengcerikan goblok bener nah urang mah cerik teh kitu ya tadi kurang aja cerik karung di bawah batur aing mah bagian di bawah ku batur na bedu nya hom tu bagian untung masih terus bebeja goblok urang teh pernah cerik satu rahat gara-gara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat li qadil hajat rakatin Allahu akbar beres ya Allah Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti dikeun ka ayeuna tur dibere sehat tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat meureunana abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sak kabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi tapi Gusti bakal maha hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon ge boloon ade
nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala meureunna teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh terus siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura terduita abdi teh baheula teh pernah jadi negarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu bisa teh abdi teh kudu setor ka bupati malain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna malain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang dek teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres nu mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun ku ngomong jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam geus siap lagi saya goblok dikira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobat atta ibunda masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arab bila lipi walam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditaksis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang
Kita teh mulai teh hese ngajelaskeun anak, hese ngartikeun anak, aju hese tobatan. Ya tobat teh emang babari gitu hese. Mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat. Urang teh geus karolo. Baheula teh hampura nya mana? Ka pamajikan disebutna mana? Aya nu mama. Belah dieu teh mama, papa, belah dieu. Baheula mah dewek. Dewek saya ka dieu. Nya dewek ya sia. Tapi indah itu baheula nya. Dewek teh si mana? Tapi indah daripada mama papa bari itu jorongos. Ngomong nyebut mama, ngomong nyebut papa tapi ribut. Baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh. Hei ka dieu heula. Hei ka dieu sakadeung. Sia heuy ka itu ka itu. Pamajikan atuh heuy, embung aing embung nyebut ngaran. Heuy ya Allah ya. Eta ku adab-adabna jelema baheula. Nyebut lagi heuy. Heuy ka dieu. Asa pamajikan emang aya naon heuy? Ye. Pa heuy cak kita mah heulang meureun. Gusti Allah. Kieu mana? Barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh. Ieu mah hampura nya. Emang naon gitu? Baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya. Heeh. Atuh padahal kakak ge milu neangan. Heeh. Eta teh pura-pura sabenerna mah. Ayo, atuh kongkorong dijual ku kakak. Lu 20 gram teh ya. Pala ku kakak bangun kesangan teh neangan. Eta mah taktik. Ieu hampur aja ieu kakak aduh. Besi ke bawa ke akhirat ke. Mana ge neangan kakak deui ge di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak, ya kakak keur bajidor. Nya bajidor geus ditobatan, eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon Kak. Kula mah jeung geus ridho ya sabarang ti geureug geus nyaho eta ku kakak. Emang siap? Emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta. Ya cenah cak dukun teh jadi lain sasaha cenah. Atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cak cenah teh ditimpah mah komo. Biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah. Dukun bisaan mah goblok deui tah. Saya hampura. Eta di hampura guneng geus masalah tah geus ku lagi hampura deui Kak. Emang naon gitu? Aduh pada kula sok nyokotan duit di kantong kakak. Celok bebeja kakak. Hampur paingan aing sering leungit. Atuh geus geus hampurakeun bae geus hampurakeun geus. Nya kuari mah kieu bae ya. Banda-banda kakak nu neng, banda-banda neng anu kakak. Jadi berarti urang siling bae geus lah. Geus ulah bebeja urang siling rido bae nya. Kak emang deuk pairah kitu Kak. Bangun geus rada lain deui. Tak eta teh geus pokona mah nu kakak besi kacokot kuning teu kudu menta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaan nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng atuh bener bae ngomong kitu jantung bau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu ieu nu kakak nu neng naon kanjut doang. Aduh. Tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat. Nya tuh geus loba-loba dewe teh nya nu neng ku kakak gitu keneh nu kakak kana geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait kurang rumah tangga teu meureunana lah tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak saha kadua gaplok kitu ge hampura atuh kata tandana gaya tadi dieu tah naon eta urang campiling ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan
ngaca sedih ku mamek tesen hari kakak ampura geus ampura ke ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna hampura plong ngeunaheun ge bakal jadi urusan jeung pemajikan, urusan jeung tetangga, urusan jeung dulur, hampuraan, kemudian orang urusan syariat, urusan itu iman, keyakinan, mau datang ke ihsan geus ka Gusti Allah. Jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah, di hareup imah, di kursi, dek di handap sarua bae, dek bari gedeng kos kitu mah sarua bae. Sarua bari ngarokok ge eueuh masalah bari ngarokok bae tengah peuting padahal orang keur ibadah kadeulina mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan kukula seperti eta sok gerage hatta ibu natarobati urang supaya kasalalorga ji deuk kumaha bae eta malah mah boga junub ge boga junub masalah kos kitu boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan aju hudang jam 2 acai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah ieu mah ning tapakur bae siapa di mejaan goblok bener kita emang balik ngarokok orenganan kerneangan tanaga deui sugan teh mah bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok gerak praktek dan mandi tawan teh oge salat dan bagus sholawat istighfar ayo bae kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungit urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromong isi eta kuari jadi bedanya kunaon patana cieuhan bae ja Masya Allah saya ngomong kuari jadi lemes mata naga sayup jeung kadeurina sinaran jahe aya naonnya mana bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus asa nyaritakeun ikan hese jeung hadirkeun rasa hadir babarkan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng urang maca sholawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah geus nikmatan maksud salat supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere geus kitu beda geus rasa ngegeser karesepna bakal ngegeser
lamun geus boga karasa tos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ka akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser sorak jadi sabodoh